nami kuring Piteng. Pagawean sapopoe ngarit jeung ngangon domba. Tapi kuring ngarasa bagja ngalakonan ieu pagawean. Sanajan sok ngarasa capek, ripuh awak, tapi kumaha deui? Da kahirupan mah teu cukup kudu dipikiran, tapi kudu dilakonan. Nu penting halal jeung berkah ieu pagawean. Jabak kuring hirup teu sosoranganan, boga keluarga, boga baraya jeung babaturan nu sok mere semangat keur urang ngajalani hirup ieu. Haha. Ieu Neng Sri barudak sok nyarebutna aya kadang Neng, aya kadang Teteh. Manehna mah asli Garut, ngan dititipkeun di TNCM kusabab kolotna ditugaskeun ku nagara. Cenah mah kolotna teh adi CM, tapi teuing datara kepo urang mah. Neng Sri jelemana teu bauan jeung babari akrab. Saking ku akrabna manehna sok ngingilu ulin ka si Tison. Da dihinteun teu ge urang teh aya rasa ka CM. Ka Neng Sri lain ka CM. Da hoream teuing kudu jadi bapak terena si Tison. Jeung nu jadi pikaresep urang manehna getol dina ibadah. Wah iya gitu calon indung budak urang jaga teh. Sugan we dan nu maha kawasa mah moal heseun. Tah ieu sobat urang anu ngaranna Ubed. Manehna gawe di bengkel ternama di kampung ieu nyaeta bengkel Pak Haji Andi. Kahayang nama gede. Manehna kekeh hayang naik gaji. Sok sanajan sapopoena ngan kaberangan weh jeung kaberangan. Pak Haji Andi geus teu anta parah deui. Tiap ditanya ku Pak Haji Andi ngajawabna teh loba pisan alesana. Bebejana mah ronda malam mah ngadago anu gering mah nganteur indungna mah. Tapi dibalik kagorengan eta Ubed boga sikap tanggung jawab jeung bijaksana. Salain ti eta manehna boga solidaritas anu tinggi ka babaturana. Terus manehna resep uras-urus barang-barang klasik seperti motor nu sok dipake ku anjeunna nu dingaranan si Gelistea. Mama, usungan kaberangan. Ampun, ka bengkel atuh. Ayo, Mama. Oke. Panji. Ya. Masih kemana bu keberangan wae atuh? Berdadan wae Panji kira lah. Arab kita tadi gimana kumaha? Berangan Panji. Agok Panji bergadang kan. Lamun ieu babaturan urang ngaranna teh si Hancip. Cita-cita nama alus si Hancip teh hayang jadi atlet main bal. Tapi manehna boga sifat munga modal. Hayang nate kitu we nginjuman jeung nginjuman. Atuh tibatan jadi atlet mah kadang loboh hutang kasih mamang warung dan nginjum nage untuk ukur barangna. Tapi osok jeung dagangana
Tapi di balik eta coba awewe nu resepkeun ka manehna. Kusabab manehna jelema teh humoris. Amis budi mah jeung resep heureuy mah. Si Leto di pasantren ieu manehna nimba ilmu geus hampir 2 tahun. Tapi kalakuana masih keneh can robah. Eta mah teuing can meunang hidayah, teuing teu jeung hatena. Teuing atuh da urang ge bingung ku kalakuan si eta mah. Di mana? Sini tadi ke telatan kita. Waduh, ke telatan. Ke telatan? Ya. Ini di payun. Siap, ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dapangna asup pasantren teh kolot nangis taakeun ku pamolahna. Sing horeng lain kolotna hungkul geuning. Guruna oge ngilu lieur ngadidik si eta mah. Seperti si Kang Sani. Ieu ge sarua babaturan urang. Tapi beda jeung si Leto mah. Teuing pedah jeung hatena si Kang Sani mah. Nepikeun ka dipercaya ku kiaina pikeun ngadidik santriwan santriwati di pasantren ieu. Sedengkeun si Leto ukur nyingcirikan budak kabisana teh. Kabure jeung kabur kabisana teh. Mun ieu si Tison kalakuanna mah teu jauh beda jeung si Leto. An pedah manehna boga anak buah nu ngaranna teh si Prey. Sapopoena mah ngurus japati jeung ngajeger. Ngomongna preman kahot. Tapi wani majeg ukur ka budak SD jeung SMP. Hadah, lieur. Kalau hareuda mah gila. Wah. Marana. Hah? Gila. Yes. Một cái nào? Cái đàn đấy cả. Đây. Yuk, lu ke dia. Ya, này. Hop, cicing. Dinya. Dinya. Cetar. Masuk. Terus jadi bakalan. Bakalan ku si Mama. Banyak tadi bakalan. Banyak. Naik dah milih. Sok. Aslina. Lihat. Ah, yuk kayak duit ah. Ya. Sok. Ya duit ah. Yang kadikeun. Ya. Mana? Duit ah. Aduh. Sangsara mana? Sok. Yuk ke pamit ah. Mana karep mana? Ieu 50.000. Aya deui yuk. Jangan milik. Aduh deui. Beraya 50 tuh. Asli nanti baru deui. Tuh. Sok pijeun.
Kamu sih cek deh. Aku juga. Cing nak apa ya? Cing buka. Kenapa pegan? Cing mana? Cang salah. Direk teh. Balas ge keur para pejabat ieu lumayan. Lumayan. Cing balik. Gitu. Itu. Ayo. Para pejabat ieu. Ayo ulang ulang mere. Mana kos jepati wae pan itu kena para pejapati. Atuh ulang mah duitna we temen. Cak. Lah. Mantap dulu teh. Ulah. Mak, Naon? nah, kayak apa? Urang buka rezeki. Loh, mana bukan rezeki mana? Tina akan jepati. Nah, bukan duit lah. Yakin mau mah kenal sama siapa? Tina ada tanya punya. Kali dia ada ngabain maju di dalam sekolah. Ya, siapa? Oh, aduh, aing kan bejakeun. Dosa. Oh iya, baik. Mau haram. Baik. Haramnya ke urang berarti ieu. Tah. Iya. Mau haram. Sabar. Mal barokah. Tah. Kurang kene. Yo. Haram. Bayangkeun mun mani sok jadi budak sakolana dipajek ku mani. Dek rido mani. Ulah gituan. Baik. Da geus di mana deui atuh aya urang? Eta saha? Mamawa kalau gulu duga dia. Anak buah urang. Mana ngiluan kikian? Oh. Tuh. Si eta sarena di mana? Wah, di pos rame jeung bapak-bapak ngawang ieu mah. Oh, ka diri satu imane. Ada Paingan hideung kitu atuh mana mah. Ada di mana atuh? Geus kieu ayeuna mah. Sare eta mah. Bae lah. Sare jeung urang berarti. Iya. Baik lah. Ulah mah kana seneng tapi Baik lah. Yang urang mah. Bunget jika ti kubur hayang keur geulis cabok. wah, asup euy. Nah, gini. Aduh, gawang sorangan aing menggeningan kata kacamata di halangan. Di asup. Wah. Salam keneh euy. Ayo terus. Ah, eta mah euy offset ini kan. Yo, terus. Boy. Nggak bilang-bilang lo di sini ada PS. Ah, ya udah main dulu ini. Main. Bisa gitu lo main PS? Bisa lah, cuman Ayo barusan main berhenti. bareng. Oh, lo pendukung MU? MU dong, MU atau Bantal nyampe ya, terus ya rambutnya pakai MU. Oh iya tuh. Barusan lu dari mana sih? Gue barusan cari angin dulu jalan-jalan di sini. Siapa tahu ada cewek atau ternyata pemandangan di sini banyak yang indah, bro. Wah, bagus ini pemandangan bagus sih. Kalau baju beres, ya ampun. Waktunya pulang. Geus rapi, geus seungit.
nya rek saparing di mengbah sorangan jeung peri beuteung ka kape si Mamang kompreng nanaon jeung kulub ganyong di imah. Aduh, bro. Ini dirasa-rasa lapar ini. Iya sama, gue juga. Di sini ada kafe nggak ya? Nggak tahu sih. Coba cari warung nih keluar. Ayo, Ya, jalan-jalan. main PS kalah. Kalah mulu lo mah. Mau apa sih? Dikunci. Si Abah mah matinya Abah, aing kalemur ieu mah aing di bawah. Aing bejaan ka kabeh dia atuh si Abah mah aing mah. Aing mah. Di jalan tukang aing di Padang. Mang, aduh, geser mang geser dengan ya mam di bumi tayana naon Naon atuh asin? wah tong asin atuh Kemper. wah entong Naon atuh sok pilih lah, pilih. coba ini tarik udi ini gandeng sangu enak banyak Tuh. Tarik untung jeung sangu. jeung naon Kalesi eta mah. boboh dalam bahasa tulisan. Bro, udah jalan jauh-jauh di mana ya kafenya ini? Nggak tahu gua juga. Nah, itu ada orang. Coba tanyain. Bro. Tahu ada HP-nya di sebelah. Oh, di sebelah kanan. Oh, balik ada dan di jauh lah. Kurang sedikit lagi. Ya. Aing mah si Abah mah ngaku nyawa aing ngopi ke si Mamang Dek. Mau tanya di sebelah sini. Jangan nyebut ade dia. Jangan nyebut ade. Di sini ada kafe nggak atau minimarket gitu? Ada kafe si Mamang. Sebelah mana? Dari sini ya belok ka Kenca, belok ka kanan teh naon bahasa Indonesia nanti ka kiri, belok ka Kenca, belok ka kiri. Tapi ulah belok, lempeng weh. Jangan belok kanan, jangan belok kiri, jangan belok kanan, jangan belok kiri, tapi lurus. Ya, Mau lurus aja. Ari Aa masih orang Indonesia. Kamu mesti orang Indonesia katanya. Ya masih ya tuh. Beda we nyariosna ku bahasa Indonesia. Pokoknya mah belok kiri, belok kanan, belok Kenca, belok katuhu, lurus weh. Oke, aya kafe HT si Mamang aksarana. Aya segala aya pokoknya mah. Buk kue, mie bubruk araya pokoknya mah. Oh, jadi intinya kita harus lurus. Lurus aja, jangan belok-belok. Jangan belok belok kiri, belok kanan tapi lurus. Ya, oke, makasih dek. Masih. Yuk. Bang, ini beneran, ini tempat kafe ini. Oh, iya. Kafe HT. Kok kafe di sini kayak gini ya? Emang di sini kayak gini, kampung kafe. Ya naon gitu ya. Mau beli makanan, Bang. Di sini makanannya ada pizza atau apa gitu, spaghetti. Oh, peda aya. Peda aya, Jok. Aduh. Oh, misalnya peda, kalau nggak salah itu ikan asin.
Tapi bukan ikan asin yang kita ketuju ya? Ada makanan apa lagi, Bang? Oh, makanan. Spaghetti. Terasi ada. Siap. Siap, ada. Atau enggak makanan yang lainnya, burger gitu? Burger? Siap. Bukan, Bang. Bukan burger makanan, bukan ngajak ribut. Oh, Kerupuk hitut. Burger. Kerupuk hitut. Ayo. nggak usah jadi beli lah. Minum aja lah. Makanan juga nggak jelas. Beli minum aja. Minum 2. Oh, yang iya. Ya, yang itu aja. Berapa, Bang? Kayak gitu aja, stop. Ini, Bang. Hatur nuhun. Ini paling goceng. Ayo, nggak apa-apa. Turun, Bu. Yuk, pulang. 100.000, Bu. Naris. Apa lo? Waranel kame lah di dia mah. Waranel kame lah. Ongke itu sekurang teoy. Lah, hari milik di mana we? Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Abang. Sebelina ya. Kenalan apa? Yuk ngasara kaji jang yuk. Paling nanti sok kelama. Mang tadi nempos yuk, Mang ka dieu, Mang. Si mah teh. Tadi teh naon da diga mawa karanyang bener kemana cenanya? Ini singakeun Mamang di ditu di sorangan di imah. Si Aban kunci di Jalan Parawing. Aduh, temenan gitu atuh. Padahal dobrak we saca engke mah. Arah. Sampai ke para segala. Kopi lah Mamang samu kan. Ya, Pipait angna. oke. Pipait. Sok silakan. Yuk pula. Bro, ternyata pemandangan di sini indah ya. Iya sih indah tapi aduh dingin banget. Cuacanya dingin banget di sini. Cari lagi tempat lain ya. Iya, Barangkali ada yang lebih bagus. Itu ada yang pasang kanebo di sana. Oh iya. Bro, lihat tadi ada cewek. Iya, tapi mantap. Harus gimana ini? Ternyata di desa juga ada cewek cantik ya. Ya ada lah, cuman ya pakaiannya gitu katro nggak beda sama di Nggak Jakarta. apa-apa, mukanya cantik ya. Kita tanyain sama si abang. Anu tong atuh ada bosan di bawah ini orang lagi gerok. Cing we istri Ayo sing atuh apa? Nyangung apa? Ayo atuh ayo. Nyangung we atuh padahal mah kegero. Da istri ge hoyong ngomong atuh ah. Neng! Son! Kemana muda? Neng! Son! Mana? Strategi tuh. Awewe mah padahal mah cicing we ngikuti kolak. Mane ulah wae. Ih, Pokoknya mah Aing mau bawa lah, aing. Mana apa tuh si Neng di mana? Kan baiklah si Tison mah. Dia akan juri ke aing teu peduli. Mending si Neng ka mana si Neng? Nyeblok batur di paeh kumaha. Neng, siapa tuh? Batur wae Neng. Tison, sia. Ka mana ada Tison? Peduli teuing kita si Tison. Si Neng ya Tison, si Neng. Neng, kemana sih teh Neng? Atuh Neng, kemana Neng? Neng. Saha eta tong maring mali dinya. Kada
bareng bali dinya aing marane. Jeung budak leutik ting. Sok aya kawana ada kurang atuh jeung balna butut ting. Naon bal nu kitu? Ayo kentung. Jeung urang tah balna ge tah. Oh, kok aturan yang berak ikro kalian. Garuk. Mana mau ada berak Al-Quran tadi itu. Oh, tuh bal mana masih sementara yang orang musuh. Yuk berak kalian. Kau depan mana? Ya belum tuh. Mana bukan apa? Awas itu nyelek. Wah, anjir, haluhur euy. Yang di ojos nih. Tadi saya. Tanggung jawab gimana? Ayo. Saha ya?